nungguan di dia. Kok ketemuan di dia, tapi Allah kudu ditelepon wae si eta mah. Ketemuan teh. Isi mah mun geuningan. Oh, urang nu nungguan teh tadi. Mane Atuh urang kudu lempar heula. Ayeuna nelpon on. jadi kieu boy. Urang teh yang ulin. Tapi kita boga duit. Oh tadi ngampi duit tuh. Heeh, ayeuna urang ngampi duiteun babarengan. Punya atuh hayu. 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 Apa tuh si Gina? Gina nu mana ieu? Iya tinggal Gina Instagram mah tah Gina. Sa ieu mah mantan maneh. Oh, ieu si Awai. Budak Mang Amir. Kamari mah ulin teu pugu-pugu angin heuh ka dieu mawa sake resek badag dahareun. Si Gina. Heeh. Tapi jeung si eta tah lalakina anu mantan maneh. Si Gina teh babaturan. Bejaan si Awai mah duit tah saja urang kayaknya 4 tahun saya teh mah tarang ngajajanan. Enggak ulin teh urang ditahan lorong motor, bensinan motor teh. Mereka kitu pisannya. Nasianya ngajajanan Cibogo jadi 3.000, tapi urang kudu ngeusian bensin 10.000. Iya, besaroan jeung naon atuh ada kita kerjanya aja mendingan. Si Awai itu si Galumino atuh sahanya si Gira betul si eta teh HP-na make Oppo jadi glowing dina sosmedna padahal aslinya tahu. Nah, begitunya saudara vlog na Facebook na nu baheula na gerak foto na aya nu hararibeung. Heeh, kala. Nah, ieu. Lah ieu pokoknya foto maneh geuningan. Nah, bet hari deungnya baheula mah alus ku foto gitu. Da emang ayeuna ge hideung. Kamari mah bodas teh pedah make pre-enroll, make haslin. Oh, lain di YouTube yuk. Neng Gina. Jadi naon, Neng? Katinggalin na kenal. Neng, apa nih curhat, Neng? Kita boga duit, hayang ulin. Boga duit. Boga di sabaraha. Biasa, Neng. Boga duit. Mending di tau biasa kurang diberi rumusna 10.000 oke bisa. Barangkali ini bisa diberi. Terus saya balikin kan itu. Terus matematika. Terus balikin kan itu bakal menang lomba duitna. Ya. Iso. Alhamdulillah bisa. Tebakan heula di mah. Mun menang bagi-bagi orang euy. Alhamdulillah. Mohon ngomong teh. Ada tuh banyak Anwar Gibran Maulana geus bungan asina mah Anwar Effendi si eta teh. Iya si ieu. Kan mana ngaramukeun urang? Saya mah ngalewat cukup. Kak, minta kopi lah. Ya, cek aing ge si mau duitan jadi mantan ge nyusakeun kene. Minta kopi kaurnya na kayak kene. Minta kopi segelas heula. Gimana nah apa panggil kabogoh maneh geuningan kamari menikah loba barang dahareun teh. Oh, banyak ieu kopi di warung oge geus 2.402. Ayo itu kopi saya itu. Nu bapak urang geus naon? Mental. Maneh mah ari pas jeung urang bangsa kadaena jeung si Gina geus beungan. Yang ngadekeun PPKB. Oh, pantesan. Ya si ieu mah bari BPKB teh Gina. Cik maneh teh ulah kitu atuh dosa kakolot. Coba ningali film aja batu naha. Dari yer. Lain teh. Maneh ada nyanyi anu kapal teh lain. Karena teh. Heuh tinyut. Ini oke atuh, Kak. Namanya banyak Nita. Apa atuh terang apa ya kan pagi. Tarau ulah poe kan ulah sore. Ulah tuh. Oh, sama itu. Kopi hideung bae. Masih ada apa? Kasih ka Abah. Ulah ngopi hideung we atuh beungeut ngesaran geus teh. Ada mana ke kopi teh ada Mun sabar. Orang isu ngopi tuh. Kayak mana geus beunghar sok kudu pulang ka mah ka urang. Saya Ya ba urang teh mantajang teh sakit jadi mantan di
bentaan we kopi. Ku menangis. Nah, kau kopi hidung mah. Komo we atuh udah gratis. Nyawa tuh. Kan tenan we aya kopiana teh. Heula ada ka warung heula. Heuh sok. Mangian si Gina tuh tadi. Maneh mah aya aing nanyakeun awewe lain. Urang teh geus komentar maneh nanyakeun awewe lain. Ah, iya mah. Teuing aing mah teh nya dieu si Gina apa tuh ngalewat ngadeleng ka urang sigana mah si eta cemburu ka urang pada urang cantik. Orang kamari tuh bawa jalan-jalan. Kemana? Tadi bere jajan mah karunya teuing. Udah sih mah kieu tiba heula lagi. Apaan? Kamari mau kresek. Oh, we teh ti maneh. Oh, si Sulhan. Akas boti umur apa? Ai, kayu si Sulhan gawe udah. Gawe di mana ayeuna gawe di mana? Si Ayu. Eta bener ka si Gina adik serius? Serius wae awewe na serius mah. Mang Amir nanyakeun ngador wae. Nelponan Mang Amir teh ngawe Anu tuh geuningannya warung. Tah cicing di dieu. Iwan Budi. Hayang sebelah. Oh, sulang. Ih si awe. Sebelah kokom jauh teuing. Tah si Gina tanyakeun tah si awe naon pengaya. Kabogoh teh si Gina. Ah, iya keur deukeutan hungkul. Nah, ada di kelas ya teh. Baik kita ke berondongnya. Salah. Mama muda. Emang eta si eta mama mama. Terus boga anak hiji. Wah, ih mana dadae kanan terus anak batur. Kembali, beda. Assalamualaikum. Woi, salah. Cari. Seperti itu ah. Ini apa tuh? Atuh tuh betul. Naon un? Barang bagusnya. Ul, cok ada itu bisa tuh cok. Naon dia aing mah tengah kieu naon? Tuh, serius aku. Di marana mah. Tuh, tangis naon ini kok. Naon? Meni hahareosan ngomong teh sintari. Pinjam duit kemana? Ah, kasep ujung-ujung nginjemkeun duit urang lainna teh di Indomie unggah poe di imah teh. Kurang ge kopi nih beres. Ya ka tinggal di meja. Cuma pana gitu. Aya ge 10.000 ya, deuh. Ya urang kayak heula emang jeung naon ieu teh? Kajang Curiga emang bisik-bisik tetangga atuh. Kajang naon? Naon? Ngomong atuh udah boga biwir. Baik. Oh, kieu sia seminggu deui. Ini udah seminggu kayak dia bakal kagantian didobelkeun. Benar, eta teh urang jang beli haslin kami glowing. Sigar snow. Tapi cukup mah boy euy. Cukup-cukupan we. Cobaan malah. Aduh. Jadi lu udah nyari kan? Oh, iya lah. Aing mah dia teh nu hiji minta kopi, nu hiji minta duit. Emang aing teh indung maneh. Hayang. Aneh kan anu dari jeung maneh mah. Oh, itu kan itu lah. Yuk, balik lah. Sesakeun itu nu peng. Tolong. Lumayan. Heunya urang geus ieu ditipu 4 tahun. Mana teh polos-polos teuing ngirup teh. Tipu naon emang? Eta ieu naon 10.000 teh ngarti ka mana kaluarna. Tapi kan bae lah. Kumaha lamun dibeulikeun togel eta dengan ayeuna keur musimna eta dengan Togel? di di mana eta? Sia gesok ngatogel. Luhur. Nu di luhur di mana ye? Teuing da keur Heuh, eta teh togel teh kumaha ngitungna? teu ngarti kan ngadu muncang anu eleh duitan ayeuna mah. Oh, togel. Oh, muncang. Heuh sarua ke ada pokona mah di dinya teh togel jeung muncang. Itu. Eta ge anu aya tadi tuh. Ayo deh nyobaan masang togel. Si eta nu minjem di tadi. Siap ayo. Ya, aing balik ke surah. Beberapa kopi nage. Am, Terus biar kopi balik. nuhun. Bae we tah. Jelasna ka. Urang balik ke nya. Juk, Nuhun juk, ka. juk, juk. Ayo, assalamualaikum. Ayo deh.